Assalamualaikum. Wilujeng enjing sadayana tepang deui abdi Jefferson Sanusria. Abdi bade nyampaikan tentang aksi parampokan di kantor jasa pengayaan tiket pesawat di Jalan Buah Batu nomor 24 eta nembe di uninga ku salah sahiji pagawe kantor. Kira-kira tabu 7:45 menit. Dina waktu eta, panto kantor teh parantos dina kaayaan kabuka sareng gembokna anu geus diruksak. 3 komputer anu isinya teh data-data anu meser tiket sareng penerbangan pesawat tos leungit. Akibat ti kajadian eta tim penyidik TKP di Polresta Bandung tengah langsung ke tempat kejadian. Diperkirakan aksi eta teh dilakukan di inten wengi ku cara ngaruksak besi sareng gembok. Palaku oge sateucana ngaruksak internet di luar kantor sangkan leuwih gampang ngalakuna eta kajahatan. Nepi ka ayeuna patugas teu acan ninga kana motif sareng tujuan parampokan eta. Lantaran keur disalidik ku Polresta Bandung. Sakian dari abdi. Assalamualaikum.